Oke, tuh lumayan. Rewasnya asli. Kuat 2 kali hari rewas. Abah weh. Orang di arapalna AA nyebutna tong sok ngaruksak panggilan. Tah gitu. Ya, kita ditemani salah satu kontainer YouTube. Iya, Aulia Tasya. Oh iya, Tasya Aki salah deui wae aduh, ampun. Kurang pemasukan berarti wae ayeuna jeung nu kamari dihijikeun jadi sabaraha hiji. Oh iya. Hah? Stilunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ka Allah subhanahu wa taala rehna urang sadina waktu saena tiasa sasarengan patepung lawung pamrok jonghok patepang wajah tiasa riung mung pulung bongkok ngaronyo kahaturan wae ka dulur-dulur da dulur hungkul di dieu nya pokona teu bisa diabsen hiji-hiji kum kasadayana wargi-wargi nu aya di cingcin ieu sabudeureunnana siburing sapara kanca samarati keluarga besar Saebul Hajat ring-ringan ti Bapak Iwan kali Ibu Heni. Oke, dengan ti keluarga besar pengantin istrinya Neng Asti Aulianti anu parantos rengse distrenan parantos mungkas alam lalagasan ka anak alam rimbitan anu parantos kenging jedona kanggo ka AA Saepul ti keluarga besar Cianjur aturan wilujeng bahagia kanggo kedua mempelai pamugi hidup duaan aya dina kabagjaan Neng Asti sareng Cep Saepul pamugi aya dina kabagjaan jeung janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Oke, kapun Adi Adarso panginten haturan salam tepang ieu aya 5 tahun karek ka dieu deui. Aya kene SNA. Kontainer juga. Langsung dibagiakeun panginten aya pamunut lagu ti Mang Yana ieu nya. Hoyong request laguna lalakon hirup mi HP terus Waaka kirim Waaka mah lain lagu meureunnan. Minta laguna ieu mah. Nya lagu nama lakon hirup sareng mi HP kirim-kirimna kanggo ka Baraya Bringka sadulur. Wow, aya Baraya Bringka aturan Bringka ditu Bringka dieu Bringka cincin Bringka warung lobak. Yo urang kasakeun urang kapayunkeun laguna pamunuti Baraya Bringka. Oke tiba laguna tiwa Aka kanggo Baraya Bringka laguna lalakon hirup. Yo, aya lalakon hirup Waaka nyangakeun laguna tawis pambubuka disarengan ku reng-rengan Bisma Sanpitan disarengan oge aya pun Adi aya CS Ruhiat oge disarengan ku pangeras suara sound system audio Soundchen. Mawa diri dina nyorang kahirupan anu pinu ku gogoda kana ati perih asa bingung pikiran Gusti nu agung bitulung asa aneh mikiran pola manusia komo boga rasa ngewa hayang puas hati ngakalan sateka pola najan tugena diri sumerang cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasahan najan diri nyari perih teka
karasa la haula wujud abdi ngadoa yang akan kawan-kawan waka pamugi lagu ya katampi kalian kabingahan anu mana waka mangga cobi kapayun mawa diri dina nyorang kahirupan anu pinuh ku gogoda aya puas hate ngakalan sateka pola najan ku kena diri sumerang cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa la haula ka Gusti urang ngadoa mawa diri dina jorang kahirupan asa pinuh ku gogoda kana hati perih asa bingung pipikiran Gusti nu agung neda pitulung cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa la haula ka Gusti urang ngadoa cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa la haula ka Gusti urang ngadoa ada ya persenan nanti tidak. Oke teh hilap sim kuring ngahaturkeun salam kawilujengan ka sadayana keluarga besar nu aya di Cingcin oge keluarga besar nu aya di sabudeureun dialah pokona mah sabudeureun di daerah. Oke teka kantun wargi-wargi nu ti Cianjur oge ti Curug Tilu nya ngahaturkeun aduh ai kontainer manjana beak ti karep euy. Ampun tinggi. Ya, reng-rengan Kang Ahmad Johan, oke reng-rengan Kang Nunu salah sawios konten kreator Curug Tilu nya. Salam baktus di Abah Hadis, oke Bah Hadis oke salah sawios di kontainer YouTube Natasha Kila. Oh iya Tasa, salah wae. Aduh mesti dipotong deui. Masih nyarengan Kang Wawa Aka laguna anu kadua nyaeta dina laguna Mi HP duka Mi HP kasaha tadi teda canepi ka dieu mah. Ya. Lamun bisa tong di PHP-nya langsung ke dia Wawa Aka. Saparantosna Abah Hadis sage aya pun Adi aya CS nu tos teu deui di Tatara Pasundan nu aya di wilayah Saguling manjeunna salah sawios top skor wae dina masalah musik nila. Cingkin keur balong yang kabalong neangan keur Lukmas eleh wae. Incu apalin kenehnya tara kadige akina sakitu kedul ngarangkul aslina. Diteh. Oh ngarangkul ngewa. Ngagabrug apalin keneh. Geus kelas 1 cenah dedek teh nya atuh sok.
Ya orang kasakan can kayak mun menang ceritanya doakan abah sing menang saweran di dia lamun menang berenang ku abah di pasihan ka incu ieu mah bieu ngan lamun teu menang mah meureun urang sangakeun we ka akina. Yuk separas tanya kalau kita kena waktu sambil persiapan para artis anu baris tampil oge aya CS masih kene petembikannya si abong di babaturan maneh nabeuh menta mik hiji atuh ka sound system. Era tuh Pak Iwan nempo wae kadi. Cek Iwan teh cenah si anggal ku ni abong. Hei udu dah yang panggulan. Teu karasawannya aduh lalampahan urang di tahun 2004 geus jadi tereh jadi aki atuh. Ya mati 2004 tapi kainnya juga dilakeun da incuan. Lengoh wae atuh. Meganu geuneuk maleuk jeung pulau ngawagu tepuguh laku hiliwir angin tilamping nambah kingkin sumarambah kaya diri japati oge teu sudahi berang tapi moal lali nepungan jangjina sanajan kieu jadina sanajan kieu jadina karena lalakon hirup deui eta bal tok direkam bal mi HP ieu cinta ulah rek disapirakeun tresna ulah rek digegeleuh nganukur anjeun saukur anjeun wayana nu baris nyorang dina kabahagjan ganajan anggang tacan kasorang diri tetep kumati kaasih mimiti asik bantuan angah terberes ya lagunya wayana alhamdulillah ari ngaran Diana dina akun wa akanya mau ditanya atuh ku urang oge kapan ieu wa aka nyawer tara di tep we terus abah ade aya oke siap Raden mah siap meganu geuneuk maleuk jeung pulau ngawagu tepuguh laku hiliwir angin tilamping jembah kingkin sumarambah kaya diri deh kamananya japati oge teu sudahi berang tapi moalah itu ku adarso nepungan janjina hatur dona asik mi HP ieu cinta adarso anu bager ulah rek disapirakeun
mi hape ieu tresna ulah rek digagaleun ukur anjeun saha ukur anjeun nu baris anteng dina lamunan sanajan anggang daya kasorang diri tetep mati kaasih mimiti. Abah Ade Lagi Abah Ade mi hape ieu cinta ulah rek disapirakeun mi hape ieu tresna ulah rek digegeleun saukur anjeun saukur anjeun nu baris anteng dina lamunan sanajan anggang tacan kasorang diri tetep mati kaasih mimiti. Wah, mau dipasihkan ya tak? Mau cerker budak nuhun waka nuhun. Baik. Lagu naon cenah? Heun lekana naon? Oh. Cek batur mah kadinya kudu nabinya bieu teh. Tuluy ka cek adarso cenah. Oh, bebas. Hampir nyambung nu jeung nu bieu itu enggak nah cenah nu bisa jeung angga. Ya sok. Mawar bodas di saya ngadukung adarso karena mawar bodas. Ngadukung. Mah cair. Naon dah nu penting mah pinuh we dus gak. Bebasnya orang dia mah arapal yang juga hadis mah teu kudu duit wae dek ku esen dek ku naon ge. Are ku beas ge Oh, ku beas. Sok bah, sok. Wah. Sok. Abah-abah kita reunian di sini ya. Sok. Peperihan tahun kamari orang nabeuh di dia nyari hate. Kakareker ditutup kudu ngeusan pan eta lockdown teh hari teh. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya tempat kerniuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing bah kapayeun bah. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kaala sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa horeang lempang ge asa ngalayang tianggana teka pikir ditadina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun sekali lagi Pak teka sawang tianggana teka pikir ditadina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun asik dengan abah-abah yuk kasepuhan hungkul ya reug-reug ari kieu teh oh kaparayun ah si kajen
tong loba dihitung bah anggar sakitu Oke, ente pan hungkul. oh entepan Tong dipikeun. kayak yang ngalengis ya Ya ku angga, apa lah. sikat Mapai jalan satapak majuk-juk kahiji lembur teu karasa capen sabab ayah nu diteah. saya beun Hujan angin dordar gelap daya tempat kerniuhan sanajan awak rancut teu paduli kajeun teuing. asik apa ada jamrut Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugan teh madagal kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayang teka sawang tianggangna teka pikir tita dina lamun bakal mere saweran ulah sok kahanap kabeh pikiran panyakiteun pikiran panyakiteun awur teka sawang tianggangna teka pikir kita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran panyakiteun mikiran panyakiteun sakai deui teka sawang tianggana teka pikir ngodok deui tita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran panyakiteun mikiran panyakiteun. atur nuhun abah ye tadi mun teu turun mah diteruskeun bieu oge nah moal rek hanjelu kadinya teh ulah teh menang 20 deui eta ulah lagu eta ulah untungnya ulah angga sok sedihnya mana lain lain resep nu ramena ibu-ibu ngadon maroro saweran ya lumayan ya Kak ya mah demi keadilan sosialnya demi keadilan sosial anu moro dihanap khususnya anakna artos anu murah kana taneuh anu murah kana panggung mah itu milik perusahaan ya nggak boleh ya nggak boleh ya karena di sekeliling panggung ini sudah digurat pakai kapur ajaib ya jangan kalaupun misalkan mengambilkan ya maro lah mun muragnya mun murag 4.000 2.000 ewang 2.000 kaluhur nu ewang kehanap so ya yang lagi di CS Ruhiat kita bareng-bareng aja ya di sini ya maaf yang nonton can kan kota asapur tapi aneh itu Sony mah katulungan wae soratnya pemoko di bijil oke uji tembang lagu ngalengis ciptaan Jack Udin ya alhamdulillah lagu ieu viral nanti kemana enak budaknya si Udin ya ulin Cipisaro deui oke sadayana para artis dipangker aya trio oke aya pun Adi bade nyanyi iring binga pakaulan uji tembang pengitanya saja khususnya kanggo ka panganten haturan wijengnya mudah-mudahan sakinah mawaddatur warahmah amin amin oke tembang Kak tim kreator anu di Curug Tilu teh nya Kang Nunu oge Kang Johan tadi rasa ngalengis diri kebrokol sanana mun inget ka anjeunna rumah sabdi
ngaraikeun nana hampura abdi teu bisa nahan diri uga perinan sifat tingkah anjeunna nu nyeri ngalengis Itu nu nyari atau angga nu nyari ka itu? abi Yusuf. itu surat ke masyarakat cincin kolot ya hasil karya Jack Udin sok anu bari maroro sok acan Gening kieu rasana mun inget kana dirina ngalengis mun inget bukannya anak tapi nah jero pikiran dugikeun anjeun betegang ngalengis mun inget bukannya rina pansadarkeun anjeunna pambenerkeun anjeunna pikiran di anjeunna kahayang ke anjeunna ya Allah rumasa abdi can bisa moho kenana sikat ngalengis diri mun inget ka anjeunna rumah sabdi nu megatkeun rasa hampura ampi teu bisa nahan diri ku kaperinan ku sifat tika anjeunna nu nyeri sok ibu-ibu asik Gerakannya samakan. Kiri dulu, kiri. Sekali, dua kali. lieur deh Dua kali atuh. Kiri, kanan. And one, and two. And one, and two. Pegelinu. dan baik Pak Balita ke sekolah ieu ah Baiklah. Leo ieu ge sakieu ge juara kahiji kamari lomba tari. sikat atuh geuning ieu rasana mun inget kana dirina ngalengis mun inget bukannya anak tapi nah jero pikirna ugikeun anjeun betegang ngalengis mun inget bukannya rina pasadarkeun anjeunna pambenerkeun anjeunna pikiran di anjeunna kahayang teu anjeunna ya Allah rumasa abdi can bisa moho kenana sikat ngalengis diri mun inget ka anjeunna rumah sabdi nu megatkeun rasa asik hampura abdi teu bisa nahan diri ku kaperinan ku sifat tingkah anjeunna nu nyeri satre deui nangis diri mun inget ka potongan abadi Sabar.
asa abdi nu nyeraikeun nanang hampuran bisa nahan diri buka perihah ku sifat tingkat kena nungan nyeri buka perihah ku sifat tingkat kena nungan alah Moal ini mah Kak. Moal ini waktunan murah di panggung. Soalnya geus di kapur ajaiban tuh kalah mang nyaro. Dina ieu ge mang morokeun hungku sadi. Teu naon. Aya salat siban. Ya, alhamdulillah saya kabiatur nembel tembang nang aleungis. Ieu budak saya tuluy joget wae nyawer acan. Tok. Hah? Domba kuring sia. Domba kuring bae cenah da inu ngamodalan atuh tong pedah ti budak pedah budak orok nu menta teh digugu bere daya indungna. Lain domana leutik keneh. Tembah ya atuh dan leutik kudu leutik deui meureun. Dede. Ya, saha deh. Al artis ya sadayana. Dede iya. Dede iya. Salah sawias keluarga besar Bisma. Iya, betul. Putrana Bapak Dada. Gusti Nu Agung. Teteh, pambutan abi. Damang. Tok. Iya sini. Lagu nate hoyong. Jangan dilempar. Aduh. Untung teu katinggalin si Angga. Pun bae teu katinggal lagi. Bos. Wah, bos. Paji, damang Paji. Iya, Paji. Atuh nom pisan ya. Pantes teh tadi kerenyet empal pandangan. Aya naon teh? Kerenyet teh naon? Ciri wanci cekolot oge sok menang rezeki, rek teh torojol obo.